bener. Lamun eta masyarakat sok ngayakeun muludan hiji ku Gusti Allah bakal disalametkeun hirupna satauneun. Masya Allah. Di dunia bakal salamet moal dicongcong orang, moal katabrak mobil, moal katinggang tenteng, bahkan moal kapanah petir, moal titazong. Pokoknya bakal salamet hirupna hayang salamet muludan arang jadah doang. Anu eueuh manfaatna di alam dunia aya 3. Hiji ngeungeun patromak jam 12 beurang ditendeng di tengah sawah aya teu manfaat atuh menyangan naon tuh sia nyangan bangkong. Nu kadua nu eueuh manfaatna pamuda mahogi mere duit ka awewe nu teu bogoh atuh kabeak-beak duit. Nu katilu nu eueuh manfaatna nganasehat ka ibu-ibu nu ngobrol aya teu manfaatna. Sok caricing hadir rek hadir, mudah-mudahan aya hidayah taufik ti Allah menang syafaat jagati Rasulullah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wengi ieu urang hadir di bumina guru urang dalam acara peringatan Maulid Rasul sekaligus milad Pondok Pesantren Nurul Huda. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Santri nu aya sing barartah bahkan sing bertambah, putra putri mantena mudah-mudahan sing biasa neruskeun perjuangan anjeunna li'la'i kalimatillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Rasul teh diibaratkeun panon poe dina pada wajahnya angan. Panon poe teh tugasna nyaangan barang nu samar jadi jelas, barang nu teu jelas jadi jelas. Sabab panon ibu-ibu tipeting neangan jarum, oh teu kadeulu senajan aya neon ge. Ari kunaon ti beurang liang nageh kadeulu liang jarum gitu. Disababkeun ku panon pamuda ti peuting nganjang nempo bikang beungeutna demok. Ai barang di deuleu ti beurang horeng bener bae geuneuk. Iyalah panon panon poe teh tugasna nyaangan. Lamun panon poe nyaangan ngan sakitu wungkul, tapi Kangjeng Rasul junjunan alam Rasulna di Madinah tos 1442 tahun ngantunkeun alam dunia, tapi cacaan Rasul masih kena tembus ke kampung Sadeng atau leuwih Sadeng. Alhamdulillah. Urang hadir ka dieu teh disababkeun aya nur Kangjeng Rasul. Sebab cek Rasulullah, anak min nurillah, aing teh diciptakan ku Allah tina cahaya Allah, wal mu'minuna min faidi nuri, sedangkan jalma mukmin diciptakan ku Allah tina luluberan cahaya aing. Manusia yang baik yang mengenang jasa seseorang, bukan yang memakan jasa seseorang. Iyalah orang kumpul di dieu teh tiada lain tiada bukan hanya ukur mahabbah ke Kangjeng Rasul, jaga hayang disapaatan ku Kangjeng. Amin ya rabbal. Dasarna ge atuh muludan mah kudu digede-gedekeun ulah dileutik-leutik. Bahkan cek Syekh Nawawi Tanara, ulama anu ti Banten anu nyieun masyhur negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Iyalah di antaranya Syekh Muhammad Nawawi anu karangan kitabnya lebih daripada 100 karangan kitab. Sok diaraos ku ulama-ulama baik Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
fikih Nihayatul Zain dimulai kitab Nutipis Nariyatul Badi'ah sampai kitab Sarah Safinatun Najah Kasifatus Saja Tijandarori dan lain sebagainya. Begitu tafsirna tafsir Munir Nihayatul Zain terus sehingga Tauseh itu karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Cek Syekh Nawawi kia sing sahabae jalmana urang mana bae lamun ngayakeun muludan maka ku Allah bakal dibere pahala tiru perkara di dunia cash ditembongkeun moal di hutang deui. Bejakeun lah. Bejakeun tong. Bejakeunnya supaya lebih semangat mungkin tahun payun muludan amin. Nu kahiji cek Syekh Nawawi. Lamun eta jalma sok ngayakeun muludan treble na deutikeun zeutik. Treble. Lamun eta masyarakat sok ngayakeun muludan hiji ku Gusti Allah bakal disalametkeun hirupna satauneun. Masya Allah. Di dunia bakal salamet moal dicongcong orai, moal katabrak mobil, moal katinggang tenteng, bahkan moal kapanah petir, moal ditazong. Pokoknya bakal salamet hirupna hayang salamet muludan jadah doang. Antak lamun hiji kampung tara muludan Pak surem kampung nage sebab naon kurang ka senter ku cahaya Rasul. Nah ieu muludan penting. Cek urang dia kapan kiai tetangga kami kamari geus muludan katabrak motor kasenggol geuning eta. Tanya beraduit nyumbangna. Nah iya pertanyaan anak beraduit 20.000 lagu-lagu tak bisa cangkang aqua dangukan ku bapak jeung ku ibu bawa balik oleh-oleh ke imah. Man anfaqa dirhaman aya keterangan loba man anfaqa dirhaman man anfaqa dirhaman siapa orang yang menginfakkan rizkinya 1 dirham buat maulid Rasul bakal anu tanu jadi pertanyaan baraduit sadirham teh. Kita kaji sekarang 1 dirham 4 gram perak sabarajena perak nu alus ayeuna 400.000 anu murah nu goreng 250.000 ari ibu aya nu bagus aya nu goreng eta sia cageung nama anu bagus cenah embung ieu dibere nu goreng eta berarti lamun sakitu 4 gram 1 gram perak 400.000 4 kali 4 16 berarti 1 dirham 1.600.000 kakarak kasupkeun makan pako dirhaman 20.000 daso. Tanya ku sia kamari tetangga nu kasegol motor geus ngadilan muludan tah sia eta. Ditanya ku kuring baraduit sia nyumbangna 50.000 Kang Haji atuh ajar untung satu kakeleng beuteung sia eta ge kasegol keneh 50.000 lumayan eta. Nah iya itu jadi pertanyaan lamun eta dirhamna paling murah perakna 250.000 berarti 4 kali 250 1 juta man anfaqa dirhaman katakan 1 juta baraduit ibu kamari nyumbang jawab sia Rodia jadah sia aya ada beung ibu mah 10 gram aya teu aya lebanak nyumbang muludan sia teu aya aya lebanak kondangan kuat brut bread ngomong cinta ka Rasul bohong dipenta muludan 150.000 geus ngomong mahal cek bapak-bapak kami mah teu mampu kiai ulah ngomong teu mampu aing ngarokok sia ngabulak sampai 2 bungkus betul apa tidak antina TV katiup angin langsung mabur kalau William beli antina 500.000 jatuh ngomong-ngomong mahal jurik jadah doang ngomong hayang menang sahabat Rasul maka cek Syekh Nawawi tadi lamun jalma sok daek muludan nyumbangkeun harta bandana 1 dirham 4 gram perak 1.600.000 paling murah 1 juta hirupna ku Allah bakal disalametkeun satauneun. Masya Allah untung itu nyumbang hiji tah 2
cek Syekh Nawawi Tanara lamun jalma sok ngayakeun muludan cek Syekh Nawawi hirupna bakal dijembarkeun rizkina sataunun. Amin ya rabbal hayang jembar rizki atuh jacara lager yang ngomong nama ya Allah Rabbana Karim pan kitu mun hayang jembar rizki urang kod ngageduk salat duha bener teh hayang jembar rizki hayang diangkat derajat salat tahajud hayang jembar rizki salat duha rizkina hayang kontan salat maid kas haritakeun di mana atuh Allah alam tidak jeung leutik nama yang penting mau ka eta rizki haritakeun ayo kan santri ku ari mah kitu atuh mun orang ngelatkeun kiaina macan mangkat kali itu mainan santrinya geus kalungkung gitu ampun itu kalari haram jadah dong bener eta balik nyolatkeun nanggiak aki keur batuk oh jadi calon hiji teh hasan moal ka bade jeung gitu geus mun hayang jembar rezeki ibu-ibu muludan mulut Rabbana Karim Masya Allah satahunan dijebarkan ku Allah rizkina para hadirin. Yang kedua, yang ketiga cek Syekh Nawawi lamun eta jalma sok ngayakeun muludan naon anu dina hatena digerenteskeun ku Allah bakal dikabul. Nah iya mantap mun hadir kana muludan naon hate tujuan urusan dunia wal akhirah bakal dikabul ku Gusti Allah. Ya Allah cek ibu ya Allah salah setrum ya Allah mana lockdown ya Allah kesopan bulan ya Allah tahu usaha ya Allah imah bocor usun hujan ya Allah ya Rabbi istri tadi cabut ke 2 bulan tenayar ya Allah kreditan 7 bulan deh ya Allah anak 18 kali keren deh ya Allah duit ya Allah duit ya Allah berkah maulid Rasulullah duit gimana ya Allah duit asana endek nu imah ya sana atuh geus muludan age takun gerenteskeun dina hate ya Allah Gusti abdi hayang gadung putra soleh ya Allah Gusti makawasa kalina abdi putra anu soleh alhamdulillah nah nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul Gusti Allah santri misalkan ya Allah Gusti abdi ya Allah hayang kawin ya Allah geus ngalamar 3 kali di Ciduhan bae beungeut padahal mah saking mah teu goreng-goreng teh ya Allah sedang saking ya Allah jembe maka sebenarnya abdi ya Allah geus minta peden sagala ka 7 dukun ya Allah tempat ya Allah lain tempat peden ya Allah beungeut abdi korong ya Allah berkah mudah hayang kawin ya Allah datangkan jodoh abdi ya Allah geus teuing geulis ge penting asal beunghar atuh cager sia talal tama Bentakeun naon nu digerenteskeun hate bakal dikabul ku Allah. Masya Allah bahkan aya keajaiban gesim kuring kadu rencang Kiai Pak rencang kuring rumah tangga geus 20 tahun teu gaduh putra ngobrol jeung kuring silaturahmi ka imah kuring kulantaran jalmi mampu jalmi beunghar cenah Kang kumaha ieu abdinya abdi makaresel ieu kumaha kitu haj atuh iya cenah ieu rumah tangga cenah abdi geus 20 tahun tapi ku Allah can dipercaya gaduh putra kumahanya padahal abdi syariat geus biak Jawa Timur Jawa Tengah Kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jampang Surabaya Madura bidak mana Kiai Bogor Tengah Bogor Timur Bogor Barat geus beak abdi datangan Kiai sampai 2000 aku mah aya beunang datang majikan kuring bukan cai di Kiai atuh geus 20 tahun ya boga anak encar cenah dokter sagala ieu dokter anu kukuring didatangan can dikersakeun murid ka ngajinya atuh heuh pan manusia mah ngareat doang nu ngersakeun mah Allah manusia hanya berencana Allah anu nakdirkeun bener gitu atuh nya cek kuring tah kuring dipagan coba Ji atuh ku haji laksanakeun aya keterangan ieu cek Syekh Nawawi lamun jalma hayang hasil maksud muludan naon nu digerenteskeun bakal dikabul ku Allah Masya Allah akhirnya nurut ngayakeun muludan sorangan bae beak 250 juta nyalira wajar jelema mampu potong kebo opat ngondang tatangga ngondang kiai kirang langkung nu hadir aya 4.000 mah pohara cek kuring Masya Allah menang satahun ka imah kuring deui Pak Bu bari ngagabruk nangis campur bunga alhamdulillah Kang Haji
syariat tikang haji hakikat ti Gusti Allah abdi kapungkur di pewarang muludan. Alhamdulillah abdi ayeuna ku Allah dipercanten boga anak ti pamajikan nu kadua. Alhamdulillah. Atuh lah saya alhamdulillah dong. Atuh nu penting boga anak bener teh Pak. Anak lah tujuan anak. Atuh geus teuing. Kunaon sia nonton ngolotot kai. Setuju sih. Bapak-bapak akur. Setuju. Ulah sian-sian cocok. Ibu-ibu. Tolol. Aneh. Mana yang boga anak tujuan ake mengujang. Dikabul ku Allah. Bu, kunaon sih eta mun ngomong-ngomong nyandung. Sok pamarahan bae. Bu, aya hiji kejadian tuh di Tangerang, di Kecamatan Rajen, aya makbaroh jalma muslimin, tak kagusur Pak, lantaran ka pelot ku jalan raya, pelebaran jalan, akhirnya mayit digali dibayar, digali dibayar, digali dibayar. Masya Allah, aya hiji mayit ibu-ibu geus 30 tahun, begitu diangkat boehna utuh, dibuka mayitna, Masya Allah, ku ahli warisna eta ueuteuh bari jeung geulis teu robah saeutik-eutik acan. Masya Allah rame. Ieu pamajikan Mang Anu, pamajikan kiai tah lain. Apa ahli sedekah? Lain. Apa ahli tahajud? Lain. Apa ahli zikir? Lain. Oh, ieu mah pamajikan si Anu teh pamajikan opat, ieu pamajikan nu kolot. Sabar dipangnyandungkeun. Masya Allah. Jadi ibu-ibu lamun mait nambung buruk maka kudu sabar dipangnyandung. Ieu teh kukula dibejakeun ka ibu-ibu di pangajian di Makula. Barang dibejakeun ceuk ibu-ibu di Tangerang aya kejadian anu sehingga mayitna geus 30 tahun bagus bae teu buruk saeutik-eutik acan. Tah eta awewe anu sabar dipangnyandungkeun, lamun sabar dipangnyandungkeun ibu ceuk kuring mayitna moal buruk. Kumaha cenah ibu-ibu? Mending buruk kiai. Astagfirullah. La ilaha illallah. Wat mending rancuk pula. Eta nu pagrosana ngomong pamajikan aing ti heula. Mending buruk. Cik pamajikan aing la ilaha illallah. Atuh wae teu bisa kumaha eta kimatur. Coba aing mending nanya ibu-ibu di dia, mending buruk ta mending weuteuh? Tuh mending buruk deui bae cenah dijawabna Pak. La ilaha illallah. Mending buruk tolol siapa? Hei, Bu. Kah gitulah heuh. Dasar diburukeun mah kieu horengnya. Mending buruk mending weuteuh. Cicing, ayo ngadaikeun coba. Jujur sih. Lamun jalma sabar dipangnyandungkeun ulah ning mayitna boehna ge teu soek-soek acan. Eta jelema Masya Allah sabar dipangnyandung. Mayitna ge henteu bur, boehna ge henteu sok. Ibu coba mending buruk apa mending buruk deui bae. Penasaran kowe geus pararawit. Insyaallah. Jing bo tah cek Syekh Nawawi tanara kembali lamun jalma sok muludan ku Gusti Allah bakal dibere pahala ganjaran dunya nyaeta 3 per nu kahiji poho deui. Nah aing ge mantap dibelaan. Nu kadua henteu inget komo, nu katilu mah nek jasa. Nu kahiji naon cenah Bu? Tuh mode hirupna bakal salamet 1 tahun. Nu kadua bakal jembaris. Nu katilu bakal hasil mat. Nah, iya. Bahkan cek Imam Jalaluddin atau ditambahan. Mamin muslimin lamun dibaca ya bahasa Arab dah lojor teuing Pak. Mamin muslimin yuqra'u fi baiti maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal baliyati wal afati wal hasada wa ainasu.
wan nusus ala alidzalikal makan fa idza ma tahawwana Allahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Arti entok gitu kita bagus arti itu buku-buku bahasa Arab mahese bu mantak anak ibu di pesantren di dia supaya paham supaya ngerti karena hukum agama. Alhamdulillah ya di Nurul Huda nges ibu macam bapak nyian sampai anak terus kita bikin ke kiai atau serah-serahin kenapa gitu mangga kiai nyanggakan putra abdi tuhir jeung batin atau ngelibur kiai maka jatuh-jatuhnya jeung kiai mungkin lagi ribu masyarakat iya deh ditumpangan ku jelema tuhir batin tadi diterima pan batur pondok diterima jauh orang tinggal beberapa majikan aku langsung ke dalam seseorang kan kurang ya sarwa bae teu mampu ieu deui didatangan pan anak genep teu kaurus kan kitu awewe mah atuh kiai mah ambil pusing atuh cocok be kiai mah. Masya Allah para hadirin wal hadirat bahasa Inggris ona mangujang gampang bahasa Inggris mah cokot deh guruna privat 2 tahun lancar maaf lain ngomongin bahasa Inggris hese emang bahasa Inggris ya tapi maaf 2 tahun lancar tapi bahasa Arab 5 tahun belum tentu kita baca ku santri bener tuh nah buat kata ngaji mah hes Abil mandi, abil modore, abil amar, ayasim makul, ayasim pangil, ayasim zaman, ayam masdar mimi, ayam masdar maro, ayam masdar no, ayam masdar taukin, ayasegan muntah jumu, ayasegan memarago, ayasim zaman, ayasim makan, garati bu hese, ayabil nahi, ayabil jami itu gati, bahasa Inggris, setik jamak mau protes nih bahasa Inggris mah. Segitu doang. Dog anjing. Chair meja. Anjingna meja, dog chair. Anjingna 2, mejana 2, dog chair, dog chair. Dog anjing, anjing pincang, pedog. Anjing cicing, anjing dog. Anjing naik karena balai dog. Good morning, selamat pagi. Good night, selamat malam. Benar? Goodbye, selamat tinggal. Gujubar, selamat ngojai. Budai, selamat ngopi. Benar teman? Is this one? Si is the tawon. Tapi bahasa Arab ya. Mantap anak ibu pala santrenkan pasantrenkan bu pasantren jadi dia tempatnya alhamdulillah kalau santren pesantren moga-moga santri dia sih jadi alim kabir sadayana amin ya rabbal sing marampat ilmu nanek iya santri dia sanes ya sanes santri dia aya nu mana oh sibuk para walinya cing atuh hadirin cek Imam Jalaluddin kia tepati-pati ayah hiji jalma Islam ngayakeun peringatan maulid terkecuali eta kampung ku Allah bakal diangkat tina penyakit paila hayang paila apa hayang subur arendah jawabna hayang subur muludan kunaon sapelit kana muludan ngomong hayang disabatan ku Rasul urang ge asal nanti cahaya Rasul atuh para hadirin wal hadirat seluruh nu aya di alam dunia kabeh ieu teh timbul nanti cahaya Rasul berikut corona makhluk Allah aya para hadirin corona teh makhluk Allah bener aya asal nanti cahaya Rasul kuari Rasulna diperingati ya Allah corona ge mabur nu nyesa tinggal kolorna jeung nu dina jerona eta nu bahaya kolorna mah nu bahaya mah kolorna si eta tah sebab si eta malah geus nempel ka bikang barareuh eta betul digaris jeung si eta mah aing mah aneh umatan geus seserapetan lewanian si eta mah aya nu balang anu ruyung bahaya
mantap bisi ibu-ibu bapak-bapak hayang langka boga anak mah nu kudu dimaskeran mah corona nu eta balik di depan supaya langka ulah deres deui anak mau cara rangkeul kami na oge meni nyari borojol deui geus aya mah geura maskeran dah mana aya solawatan supaya selamat tina corona hoyong terang kayak turutan ku ibunya sok ini kayak turutan atau sabada kuring bisa salah deh nyawanan itu nyawan Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min corona bi barakati sholawatina salimna min barang kebian sholli wa salim ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min apa corona bisa apalna sholli wa salim ala nabi bi barakati sholawatina salimna min apa coba sakali deh kubelat neng hirup teh mora-mora kau enak tuh dikobong sholli wa salim Lainu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terus ini. Dibarkati salimna min. Coba kukuring dek dibagi ya. Tah, semet dia. Tadi itu sebelah sewang atau semet awit tanya. Belah dia helan, belah dia dengekeun, lamun eleh surakan. Mana yang ayo ladi halang seperti itu seperti tadi belakang seperti dia tetet no iya neng tar pakai masker kadia ngiluna no eta no neng kadia ngiluna ayo ladi halang sholli wa sal dengekeun bu teh genap 10% lumayan eta nu diburi cari cing mah eta geuleuh batur salam kamana cari salam apa ya ayeuna beladi hayo gerak beladi di dia balik hayo sholli wa sal anjeun wajar lah ini mah lulus ya batur masuk sama dibarkati mana kemana celangapna bawa ke imah oleh-oleh bisa salah kita pemilu mah tadi ke Sinuki Asepnya bicara masa kita Marudin laju nama selamat corona emang ayah lah coba bapak yang ada yang bodoh bayi mantap ayo masuk malas makan ibu-ibu balolot si otakna cek Imam Jalaluddin lamun iya masyarakat sok ayakeun mulut dan maka tali kampung ku Allah bakal disubur makmur alhamdulillah nu kadua illa rafa'allahu alwaba lamun eta ali kampung sok ayakeun mulut dan bakal diangkat ku Allah ribuan penyakit amin hayang sehat mulut tahun harap semangat 1.600.000 awas yang berbohong tahun harap aing ondang deui ka dieu teu sakitu awas ya mikir sampai dinya ulah cuma cengiro dia
Bahkan cek Imam Jalaluddin Nawawi hebat, illa rafa'allahu al-khirqa, lamun eta ali kampung sok ngayakeun mauludan maka eta ali kampung moal kahuruan, wal gharqa moal kakeremban, moal aya sunam, wal baliyati wal afat moal aya pancabah. Bahkan lebih bagus wal bughda, lamun eta ali kampung sok hayakeun muludan moal saling hewa, moal saling bendu tatang jeung tatang. Misalkan contoh si A jeung si B keur paewaan hadir di muludan tepanggil salaman, cepat urang pancen sia keur hewa kagok aing lumayan tah ada si akur bener teu. Bahkan wal hasada moal aya siling hasudan tatangga jeung tatang berkah mulut daeta ibu. Bahkan wa'ena su'i, lamun eta di kampung sok hayakeun muludan cek Imam Jalaluddin maka eta di kampung moal diturunan ku Allah akhlakna nu garoreng, berarti masyarakat akhlakna bakal bararak. Kan sering ngadengin maulid, sering ngadengin maulid Rasul, sering ngadangu akhlak Rasul, jadi kasenter ku cahaya Rasul, insyaallah akhlakna robbani. Mulut gede jasa ieu muludan teh pahalana mata ke arah rembung siapa mending beli emas kita tadi manguludan tolol. Bahkan cek Imam Jalaluddin nu leuwih hebat ya Pak, lamun eta ali kampung sok ayekeun muludan wal lusus illa rafa'allahu al-lususa, lamun eta ali kampung sok ayekeun muludan maka eta ali kampung moal kadatangan garong, rampok, pamalingan bakal aman seluruh eta ahli kampung. Bisi teu percaya mulai ayeuna tes motor teudeng di hareupeun imam masing-masing sampai ka isuk. Hayo coba aman teu tes. Dimulai penting ieu. Aya teudeng motor di luar imam masing-masing. Kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk eueuh atuh nasib teh mangarana. Mari ke sebuah mahasiswa pulang nyantel ke aing tolong iya sih negara-negara kiai sia nasibnya jorek iya Pak, Masya Allah gede itu ganjaran itu ganjaran dunia kumaha ganjaran ke akhiratna fa'idha mata di mana-mana maut dal manusok ngayakeun muludan hawanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir, bakal dibebaskan ku Allah tina pertakonan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Marah buka teu bisa jawab urang ieu urang ngaran ieu sadeng apa leuwih sadeng leuwih sadeng begitu paeh urang ieu marah buka teu bisa jawab nepi gebuk ku malaikat salah ngahalangan cek malaikat sasia aing salah naon ka dieu teh teu bareto anu muludan beunang meuli ieu jelema di dahar ku kiai sampai ka plak kiai na kitu loro kana salah kita tadi eueuh Pak nek digebuk dina beuteng waduh weh cucur ngahalangan beri monyong weh cucur calok sia ku aing kitu sasia aing cucur menang sia dia aing berarti lu muludan di dahar ku ibu-ibu nek digebuk dina bitis waduh Masya Allah jauh ampun ngahalangan padahal geus kita jauh nama ieu sia sade bae aing jauh ampun naon dibabuk si malaikat eueuh jeung celak